Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmanina Mara. Bu istri pameget nu anu sepuna kumaha ramang danget ieu wargi. Pamugi bae sarehatnya wargi. Utami nama sehat jasmani urang, sehat rohanina urang nya wargi. Atuh digambilkeun rezekina, ditebihkeun balaina. Ogi aya dina lindungan atanapi pananggayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dibiharep sim kuring siang kalayan wengi. Wargi anu parantos siap-siap ieu bade ngadongkeun dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh nya wargi. Masih karangan Kileksa. Dina dieu nya teh bagian ke-48 wargi. Hanca uruan katunda bagian ke-48. Urang nyariuskeun ian sareng Ino harita anu mulang ka bumina teh di Cikau satos nepangan ka Haji Barkum teh. Tah harita parantos bade dugi ka bumina. Kumaha lajeng nai carita wargi. Mangga wilujeng ngadangkeun dugikeun kareng sena bae. Ngadu teluh bagian ke-48. Wargi jauh teu burung cunduk anggang teu burung datang. Ari kalahkeun di keureuh mah teu burung nepi kanu disungsi. Cunduk anu dijugjug datang kanu disejak teh. Harita teh wanci tunggang gunung wargi. Yan jeung Inoh tarepi ka pakarangan imahna. Ditinggalkeun sabaraha poe teh asa beda pisan. Jukut ngajijemrung, kalakai ngayang. Gelodog bulukan maklum eueuh anu nincak-nincak acan. Kolotrak harita mugakeun konci atuh brai harita panto teh muka. Sarta blus duanana ka imah. Karasa asa ti isi mah teh. Tapi teu seger asa cakueum tah hilang dangiang pikakeungeun. Inoh teu nolih kana kacape terus sasapu bebersih da palupuh harita bulukan. Ramat lancau ge pakurawat di imah barau hapeuk sabaraha poe teh kasorot ku cahaya sang surya. Wargi ias geus teu ilian harita geus teu jicingeun manehna mantuan bebersih najan capek ge maksakeun sabab eueuh titaheun teh. Keur kieu mah butuh ku batur saimah teh butuh ku tanagana. Tapi najan bari jeung kitu pagawean teh teu burung anggeus. Bareng jeung bedug magrib sakalian upah geus rengse malah sanggup bawa ti lembur bitung ge geus dihaneutkeun cai enteh geus panas sanggeus marandi brak harita dalahar. Wargi malam Sabtu harita teh. Langit lenglang taya aling-aling, bentang baranang tingkar tip tingkar iceuk. Samalah mapaesan langit anu kulawu nambahan endah tur asri. Peuting geus jempling gaang jeung jangkrik reang patembalan. Barudak geus leureuh teu aya nu kadenge nyuara, tapi kolot mah masih keneh ting gerendeng ngobrol komo anu imahna deukeut mah. Ngariung di emper hareup ngalobrol nyaritakeun kahirupan sapopoena. Ari satar lagi harita keur kasemahan ku iming harita teh. Duaan da guntrenge bangunu daria nakar. Sobat dikeur ngora keneh jadi kabawa nepikeun ka kolot. Iming geus boga anak dua ayeuna mah awewe ungkul. Satar geus 3 anakna ngan geus janji moal tambah deui cenah. Da pamajikanana geus disteril cenah. Kumaha tuh ayeuna ming ieu teh? Ceuk satar bari ngatog. Kieu Kang, peuting kamari kuring teh ngimpi nya Kang. Dina hitungan teh aya aki-aki ka dieu tah. Tapi anehna teh ngakukeun ngaran Parid. Eta impian teh tadina mah teu ieu dipikiran. Tapi anehna teh inget wae. Jeung isukna beungeut jang Parid teh kakolebatan bae deui. Meni asa napal dina kongkolak panon. Cik kumaha tah ceuk pamanggih akang eta. Ari Parid teh naha nyaan geus maot. Sakumaha ceuk caritaan ian atawa aya kene umurna. Kuring kan jadi cangcaya ieu teh. Ceuk iming dari anaker nyaritakeun impian jeung pamadegan ngeunaan Parid. Alus eta impian teming.
Sanyana mebet kawas anu badami da kangge kungsi eta ngimpi kitu teh. Sanggeus lila ting iraha kita lah. Poho deui lah. Ngan nyaan kungsi ngimpi kitu. Tapi teu jadi pikiran, malah mah kabobohokeun cik Satar. Aing ngeunaan parid kumaha tah? Kieu eta teh. Ban bareto teh samemeh manehna indit kungsi bebeja ka akang. Yen geus teu betah babarengan jeung Ian Katut Inoh teh. Teu kuat nandangan gering batin beurang peuting. Nyaku akang teh dihatean sakalian sina incah heula di lembur ngan ulah incah sakama-kama cekeng teh. Tapi kudu bari ngulik ilmu mumpengora. Biasana nu peurih heula mah sok ngeunang peurah. Da masing-masing jelema teh atuh aya anu ngapingna, aya anu nang tayunganana. Tah atuh kulantaran kitu akang mah teu percaya kana omongan Ian jeung Inoh teh nu nyebutkeun magarkeun pari dia akan mau. Eta mah bohong lah atau memang kitu we kenyataan nu kapanggih ku maranehna. Alus lah supaya teu curiga ka urang. Ngan ari hate akang tetep boga kayakinan yen parid teh hirup keneh lah. Kitu ceuk Satar tandes jeung Daria. Pamadeganana kuat yen parid hirup keneh. Nya kuring ge asa teu mikeun lamun parid paeh dia akan mau. Jeung boga kayakinan parid hirup keneh eta. Tembal iming. Syukur ari kitu mah. Lainna kumaha tuh? Kuring mah inget wae kana lalakon baheula. Dina mangsa Ki Oyon harita jumeneng keneh. Urang teh milu bajoang ngagugat banda Mak Saroh ti Haji Barkum anu sarakah teh. Eta perjuangan teh hasil kalayan jugemakeun. Nu akhirna urang nu tadina hirup sangsara kakecretan rejekina. Da kuring ge loba sapi teh apan mimitina mah dimodalan ku Mak Saroh. Hartina urang geus milu ngasaan kana hartana Mak Saroh. Tapi kenyataan ayeuna anu boga hak kana eta barang teh nya kalakah eueuh saurang-urang acan. Jang astam teu aya atuh. Lolos jang parid leungit daya balik. Sedengkeun harta ditinggal seuidah teh ayeuna teh dicekal ku si Ian. Dibarengan ku si Inoh awewe sarakah jeung licik tah. Cik rek kumaha ieu sikap urang ayeuna ieu. Coba. Nah harek ngantep ka jelema kitu. Narek tega nyaksian banda jang parid ledis ku nu garelo. Malah apan urang geus nyaksian sorangan. Si Keke teh kungsi mawa surat perjanjian jual beli tanah. Nungkena bakal dikawasa ku Haji Barkum. Lainna kumaha perasaan akang ieu teh? Kumaha tarencana akang teh naharek lepas tangan atau warek milunang tayungan ka jang parid? Ari kuring hayang ngadengi ayeuna sabab asa beda rasa ieu. Urang duaan anu aya keneh di kieuna boga kawajiban pikeun nang tayungan budak yatim titipan ti pangeran. Wargi Satar harita unggut-unggutan. Manehna satuju pisan kana pamadegan iming anu memang sarua jeung pamadegan Satar. Ngan anu jadi bingung teh ditanya rencana, na kudu kumaha ngajawabna. Sabab Satar sorangan can boga rencana naon. Nya syukur pisan lamun kitu maming. Tapi kumaha atunya akang ge can boga pijalaneun ieu teh. Pisan ngajait jang parid tina katunggaraan. Manehna teh sanyana mah teu kudu ngalaman susah. Teu perlu abur-aburan sasaturunan jalma beunghar nu pada ngajenan di ieu lemur. Tapi harta teu bisa dipake jaminan. Buktina kalahkah mawa mamala geuningan kana dirina. Nya, taku ayana loba harta jadi loba anu mika ciseup ka dirina. Malahan loba anu ngancam, loba anu nyapirakeun. Sumohon kitu. Daina kumaha atuh tindakan urang teh? Pan urang teh anu katitipan. Era tinemenan ku luluhurna mun urang teu nulungan. Jadi sarua jeung teu nu marima atau teu marima kana kanyaah karuhun.
Jeung di apan bapana teh sobat urang duaan. Akina jalma deui pikolot ku urang. Sasat jadi guru urang eta teh. Kitu ceuk Iming terus manehna nyeuneuan ngaundangkeun semangat satar. Nya kumamun urang nepungan Pak RT atuh. Coba anjeunna teh sasat naon teh dijieun benteng ku si Ian jeung Ino. Dumai bareto basa si Ino mimiti datang ditang tayunganna teh ku Pak RT apaan ceuk satar. Satuju pisan. Tapi naon rek didepikeun ka Pak RT. Urang minta kawijaksanaan pokona mah. Supaya Pak RT ulah nyaruyuan teuing kana karep si Ian. Sebab gua akang di Bandungan geus 4 tempat anu dijual ka jalma luar. Sarta ditang tayungan ku Pak RT. Diberi jalan laluasa ka desana. Pakubu mah teu salah-salah teuing sabab didongsok ku Pak RT. Jadi nu kudu pangheulana dipendet teh Pak RT. Sabab lamun teu kitu tanah ditinggal idah bakal beak dijualan ku si Ian tah. Iming harita unggut-unggutan. Manehna ngarti kana maksud jeung tujuan satar. Jeung satuju deui da bener kitu nurutkeun panalungtikan manehna. Nya bener satuju pisan. Tapi iraha inditna da ayeuna mah geus peuting ieu teh ieu peuting teuing. Era ka ditu nage ceuk Iming. Isukan we lah pas sore tembal satar. Nya satuju lah. Ayo kitu oge. Wargi harita peuting beuki jempling bae kaayaan teh. Sora gaang geus teu kadenge kari sora jangkrik jeung beunceuk. Ti kajauhan kadenge sora cari cangkas jeung simut gadung maklum deukeut ka kebon sampeu. Atuh hawa karasana tiis, sakapeung kadenge anjing ngagogog, tapi satar jeung Iming masih kene gunter ngawadul asa betah nyaritakeun pasualan parintea. Wargi jika geus kitu kuduna kawas meunang ngatur ku pangeran. Peuting eta di sisi lembur kulon aya nu leumpang duaan ngalenghoy bangun teunangan. Jiga nu tas lumampah jauh tingkal menghideung. Teu bati jelas beungeutna, ukur tembong juringkang na hideung sarta tingra rigig. Ih. Jegug anjing ngagogog. Reg duduaan teh eureun heula. Lantaran curiga ka anjing. Bisi nyamber, sermet anjing lumpat ngadeuketan, nya we nyamber bari manting, cleung harita anu pangheulana teh luncat, bari sakilat ngayunkeun iteukna, hiuk bak gai anjing geguikan, nyerieun kuluna ka babuk iteuk. Samalah mah terus harita nyoloyong, bruk rubuh terus kokosehan. Ulang ngajar, kawas lain ka batur salemur wae. Cenah ceuk anu di samber anjing bari terus ngarahuh pok baturna nyarita. Atuh peuting mah teu ciri meureun. Da apaleun kana beungeut ah. Tapi anjing mah seukeut ambeuna mang kuduna bisa ngabedakeun atuh mana bangsat mana jelema bener. Piraku aya anjing bet-belet. Wargi masih ngadongkeun dongeng Sunda danget ieu dina YouTube-nya. Dina channel Mang Dina Marah. Ku kituna wargi sadayana nya mudah-mudahan maksudna ge kaum ngahibur wargi utamina anu mikaresep kana dongeng Sunda saha bae warginya di mana bae alamatna bawa istri atau nabi pamegeh. Atur nuhun ku kawargi sadayana nu parantos kersa kitu tah urung baheun ngadakeun dongeng. Tapi ngalamun teu bogonya wargi. Atur nuhun ka sadayana oge. Ulah hilap ya subscribe na warginya sareng bunyi lonceng oge like and share na diantos pisan ku Mang Dina. Atur nuhun kanu parantos nu teu acan diantos warginya. Mangga ina urang lajengkeun wargi lah. Ulah seueur teuing kanu ka pihartos kitu tah. Nya wargi ulah teuing sok seueur nyoceng waktos pokona mah. Urang lajengkeun ieu carios ngadu teluh karangan Geudeuk Sabagian nu ka-48. Anjing can sakola meureun. Ceuk nu saurang bari nyerenge. Ayo lempang deui. Tapi reka mana urang teh Mang? Kudu ka sahanya datang ieu. Ceuk nu tadi neungeul anjing bari terus lempang. Susah-susah ting mah ka imah aki we lah sugan aya keneh.
Ken bae sabar urang ngadaguan beurang dirinya. Isukan urang nepungan kolot-kolot, ceuk nu saurang deui. Terus sunda lempang teh mapai jalan tengah, kenca katuhu ngajajar harita teh nya imah teh didinya. Tapi teu sidik rupana ukur kalembengna wungkul, sacaang nage ku cahaya bentang. Wargi dina kaayaan kitu aya nu ngolepat ka bibir imah jiga nu nuturkeun ti tadi keneh. Malabasan duaan dipegat anjing ge nyaksian, ngan nya kitu teu sidik rupana ngan ukur boga curiga wungkul. Nya barang nepi ka parapatan jeleg-jeleg anu narangtung di tengah jalan megatan nu duaan teh. Tugu bae nu duaan teh ngajenghok reg duanana eureun langsung taki-taki bisi aya bancang pakeu. Anu rada jangkung ngodog saku barasat nyorotkeun batre anu dipakena sawaktu-waktu kawas harita. Ari breh hiji lalaki make tergos buni pisan nu nembongan teh ukur panon 2 herang ku capi ceuk. Saha Andika? Naon maksudna make ngahalangan ka kaula? Ceuk sarasa urang nu duaan bari nulak cangkeng. Pok si tergos sideung nembalan sorana ngagerem handaruan jiga nama lain sora asli kawas anu dijieun-jieun. Teu kudu nyaho sakarang ngaran aing. Malah kudu nage aing nanya ka Andika. Saha ngaran reka mana tas di mana sia? Ceuk eta jelema kana Malik nanya. Panonna ngaburileng pas teh aya batre pareum atur rada ngeureeceum si tergos sideung teh. Panonna siseuneun silo ku cahaya batre. Sedengkeun anu duaan mah awas keneh da teu ngarumas ku cahaya. Sakilat nu hareup maju kak nyekal pepeuteyan tergos ngan ngabadung ku sikuna untung katakis hiu plak balicat si tergos ngabaricet jeung luncat ka tukang. Setan alas ya. Rek naon sia? Nu gumung ragamang ka aing ha? Jawab mula sia pertanyaan aing. Ulah ka ngalengkah lamun can ngajawab sia. Mun mangsa tinggal hulu tah tinggalkeun hulu sia di dieu. Cuk si tergos maregos ti ditu nama. Samarukna nu duaan teh rek sieun. Hebat eta ngomong teh euy. Kaula teh kuduna nya deui atuh. Jalma kawas Andika mah geus lain jelema bener. Buktina teu ludeung nemongkeun beungeut. Hartina teu boga jiwa satria FSMR. Licik bodas buntut miyuni hayam bikang. Awas rasakeun setan sia. Seak belesat serangan jambar si tergos hideung, gilek plos serangan teu keuna. Si tergos malikna rajang peureuk merek ngagedor terang musuh. Tapi kulantaran teu pati awas teh wargi. Atuh ka mana wae nonjokna teh. Sedengkeun musuhna leuwih rancingeus jeung seukeut panenjona. Sedengkeun nyata musuhna teh karepna leuwih gesit. Kak peureuk musuh ditewak, dicantok disakalikeun, tolonjong juralit keburu kana kamari. Cenah kuniang harita hudang deui tarang bocok kana batu teu dirasa. Ayo maju deui sia wani mah. Ceuk musuhna bari nulak cangkeng. Tapi si tergos ipis buri karak sakitu ge teu wani maju. Kalah Malik berumbang lumpat di babaranting teu sirikna notog-notogkeun maneh. Cakak kakang duaan teh sareuti terus harita nuluykeun lampahanana. Geus leureuh seuri pok nu tas geuleuh teh ngomong. Can geus ajam di lemur sorangan geus dibageakeun ku jelema lieur. Pokna bari ngusap beungeut. Jamak sakitu mah. Memang gitu kudu ngabagiakeun jawarang mah. Geuning buktina anjing teh jungkir, manusia ti jengkang. Eun mangga pulia. Cik baturna bari nyerenge. Bener. Ditang tayungan keneh kudu maha kawasa. Geus kitu rageg deui sora anjing malah kadengena ngadeuketan kanu duaan. Ari anjing aya kana limana reg duaan teh areureun taki-taki bisi anjing nyamber kawas tadi. Aduh, nah di lemur teh jadi loba anjingnya. Jeung garalak di mang. Tenang da moal naon. Asal urangna ulah gerak. Ceuk nu saurang deui.
Ari anjing harita teh nguriling, bari ragek ngagogog matak gandeng, matak sungkan lumampah bisi disamber ku anjing teh. Keur kitu wargi harita, kadenge aya anu tinggi rendeng, si horeng ronda bari jil ti gardu, lantaran kageingkeun ku ragegna sora anjing teh. Malahan mah lain ronda bae nu datang teh, satar jeung iming ge nu imahna teh jauh ti dinya, datang da panasaran bisi aya bancang pakeuh. Atuh barasat hari teh batre ting barasat pergi nyorot ka jalan. Breh nu duaan narangtung. Siaga pikeun ngabendung serangan anjing. Rob aya 5 lalaki wungkul, ronda 3 ditambah ku satar jeung iming. Saha eta? Rek naon ngulam perang wayah kieu? Si kepala ronda harita ngomong narusuh nanya saha eta. Kuring, semah ti Jampang Kulon, cek anu nangtung bari nulak cangkeng, nembalana tatag daya kasieun. Semah teh saha ngaranna? Na semah teh ngaran Andika? Maksud teh, sing bener atuh sia teh bisa disabat ku batakok ye. Ku si batakok maksud teh. Cek kepala ronda bari nyabut badog pondok. Eta teh Mang Salam anu tetep aktif ngaronda. Jadi baladna teh anger Hardi jeung Ijan. Anu harita ting bedegah nulak cangkeng. Siap sadia pikeun ngajaga bisi aya bancang pakeuh. Kula manemrahkeun diri di dieu. Mun anjeun pribumi nu sopan sarta hormat ka semah. Ulah kitu atuh carana. Kaula digogog anjing lain hatina kaula jahat. Tapi anjingna teu saropan. Ka semah teh ngagogogan teu aya bedana jeung jelemana. Aya semah teh kala ngagogog. Sugan ku dibaheum ieu iwawal gede teh. Aya semah nyaluntang-nyaluntang teuing. Jandi tewak euy ringkus bawa ka gardu. Ieu jelema bangsat munding teh aboa ieu. Cek kepala ronda nyatana Mang Salam teh. Ijan jeung Hardi maju bari nyabut bedog duanana teu ludeng demi keur ngabelaan balarea. Di lembur Cikau mangsa harita gergeh teh loba anu leungit munding. Anu matak ronda teh semangat naker. Ari sabab manehna boga tanggung jawab pikeun ngamankeun lemburna. Dua semah dibere ketak itu lain sieun tapi kala kabijil nafsuna. Pangna nafsu tadi geus digigiras ku si Tragosideng teu tatapa sini ujug-ujug mere heuras pika keheuleunan. Tapi untung kayaan teh disaksian ku satar jeung iming anu geus legok tapak genteng kadek. Loba pangalamanana satar giwat maju pok ngomong rada bedas. Ronda tahan. Ulah mawakarep sorangan atuh. Lain kitu carana mariksa jelema bedog asupkeun deui moal bisa diputus ke bedog. Deui mah lain tangkal sampu atuh. Kitu cenah ceuk satar bari ranggah ngacungkeun leungeun. Ijan jeung Hardi nurut harita duanana manehna ngarandeg bedog harita arasup deui kana sarangkana. Ari nu duaan rada hormat kanu ieu mah jeung asa apal kana sorana di tapi henteu aya nu ngomong. Caricing we nunggu tindakan satar teu lapok deui. Bagea kisilah hampura dulur-dulur kuringnya anu salah dina nampa semah tapi muga-muga we ngamaklum di lembur ieu memang keur teu aman. Sabab geus sabaraha kali aya anu leungit munding. Jadi pantes jeung wajar lamun ronda rada targas yang hareup jeung barangasan teh. Tapi kula percaya istilah duaan mah lain jalma jahat. Tapi kudu dibuktikeun heula. Tak kulantaran kitu samemeh neraskeun perjalanan. Yuk, urang ka gardu ronda heula. Ceuk satar ngomongna daria. Hatur nuhun kana kawijaksanaan salira. Tapi keheula lain nampi kana pangajak salira. Ngan aya usul saeutik. Usul kumaha ieu teh? Satar rada kerung. Manona melong kadua semah nu can sidik rupana. Mangga kaula pariksa.
tapi mung di garun ronda, tapi hayang dimemisali daku anjeun. Upami teu diwidian di bumi, ulah kajenting rek indit ninggalkeun ieu lemur. Ceuk Semah atuh satar tengah huleung sakedeung geus kitu ret ka Mang Salam. Kumaha Mang Salam? Ceuk satar, nyenjangakeun eta mah sadaya-daya kumaha salira we lah. Ceuk Mang Salam harita. Ari kitu carana, yu atuh. Sarerea we ka imah kuring nya. Saksian ku sarerea, na ieu Semah teh bangsat atawa lain ya. Di ditu urang buktikeun. Sarerea harita wargi satuju pisannya. Satar jeung iming ngaping Semah anu 2. Serta harita dituturkeun ku ronda anu 3 teh. Atuh bring tujuhanana harita ngajugjug ka imah satar. Ari anjing harita teu kanyahoan repehna, nu seles teuing ka mana da teu kaciri teh. Wargi ari Semah anu 2 dina hatena mah seuri, asa heureuyeuan kikituan teh. Padahal karasa kuronda mah dari pisan. Sarua ejeung yang hareupan pasualan gede anu penting. Sabab ngait kana kapentingan balarea. Atuh bani ngagardig lempangna oge, komo hardi mah kawas nu embung jauh jeung Ki Semah bisi kabur ceuk pikirna. Beunceuk reang di sarada cari cangkas gandeng dina ari roai. Di kajauhan kadenge sorak kutu. Hawar-hawar kadenge anjing anu babau. Tikung selila jog anjog kanu dijugjug. Sok, kajarero kabehan. Ceuk satar bray mukakeun pando tepas. Kalacat unggah panggeulana dituturkeun ku Semah 2an ditemak ku iming. Kalacat hata harita teronda ge arunggah gugek dariuk ngan can bisa ceritaringakeun rupa sabab poek can jeungeut damar teh. Satar ka jero malah tekung silila oge waktos na wargi sadayana teh nya kapan rupina dipungkas dicekapeun wikeun ka dieu heula. Dongeng Sunda wargi dina judul Ngadu Teluh nya karangan Kiliksa bagian ka-48. Aya dongeng Sunda sok mah biasa diugikeun dina YouTube-nya dina channel @Manggina Mara. Gituna ka wargi sadayana sok sanaos ieu mangrupikeun dongeng wargi. Pamugi we sing tiasa ngahibur manahnya. Kalayan kabingahan oge urang lajengkeun atuh insyaallah di bagian nu ka-50 dinten enjing dina waktos anu sami. Atur nuhun ku mangrupi perhatosan wargi sadayana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.